awas ya dek, ulah ngenteng-ngenteng karena sunnah kangjeng. Dimana kukula pernah didebat satu ketika, kula muludan mau diceritakan di tempat di daerah urang kene, daerah urang muludan, kula nyeritakan nyiwak, oh tidak muludan teh nyeritakan sunnah nyiwak, terus pejumat teh make jubah putih sakumadina riad be gitu, eta ta pernah muludan dok, ayah seorang kiai anu sok di istana zaman Pak Harto kebal lalakon nyana nyaritakeun teu sunah cek nyana make siwak kieu cukup sekarang kita ganti oleh menpol cek nyana pakai odol menpol udah itu kan untuk membersihkan gigi pada dasarnya cek nyana teh lebih bersih menpol daripada siwak aingna aya kene di dinya geura turun sia ku aing moal balik aing kajian kumaha ge jeuh ulah sambatkan nya ya dah moal mulai guys ngaji di mana sih aku aing ayo ditungguan kukula beneran ya mah ayo meureun ku masyarakat nu pernah nyahok kakula kos kitu tah daerah belah ditulah pokona mah terus nyaritakeun jubah enggak usah ini Indonesia enggak usah pakai jubah itu adalah Arab sekarang di Indonesia pakai batik lah pakai safari lah enggak usah Arab-Araban kita bukan orang Arab 2 koin gua segera turun sia pulang panas jasa kula yuk keur ngora geus kebal no keur ngora kali henteu turun nyana kukula disambut langsung sasalaman langsung dipeluk kukula sini duduknya sini nyana geus lain deui sini Pak Kiai ngaji di mana langsung kukula ditanya di forum harita mesti tadarkeun nanti dulu ulah dar ya tanya kukula ngaji di mana muruan terus dalilnya apa terus ada untuk dalil-dalil wah muringis nyana lah sambarangan murtad sia kukula digitukeun mana marah enak aja ngemurtadin saya lu murtad gitukeun atuh kula ge make hiji kituna boh hampir ngejengkang nyana mentah hampura rita kan mentah hampura masya Allah muntah mentah hampura awas ya kuai ditelus ya kuai